Astagfirullahaladzim. Ayo naon Mang Udang? Rongsok. Anjing, kieu aing belum dari kemana anjing. Ini pada using kieu aing. Bosan sama jual ya. Anjing, kita mungkin we. Aduh, anjing rumah pusing aing deh. Bikin rongsok sama menang-menang teh aing kudu ka mana? Anjing ah. Ini apa sih kieu aing ieu we ayeuna? Nukeun kumaha nya ieu aing? Coba can menang duit ieu teh euy. Modal beak, rongsok teu meunang. Aing kudu kumaha nya? Tungguan cuk, tungguan biar aman. Tungguan. Hah? Tungguan. Naon? Ronda. Astagfirullahaladzim. Ayo naon Mang Udang? Ya, sip. Lapor sip, aduh. Anjing. Aya naon Mang Udang teh? Anjing cepet. Hah? Aya naon? Lapor segala rupa aya naon? Geus teu narima lapor hati rakyat sih. Mang Udang aya naon? Eka dieu teh. Keur naon malah jadi hansip aing geus mau narima. Allahu Akbar. Lapor hati rakyat masih teh. Ya, dengekeun. Nya sok. Bieu meunah informasi, ya. Cenah di lembur kurang teh itu aman. Pokona mah yeuh tiap hiji imah teh bawa leungit cangcut. Cangcut. Sia. Leungit cangcut lain lauk. Cangcut. Cek saha eta laporan teh laleungit cangcut? Nya. Ya. Pokona mah da rupa-rupa cangcut mah. Allahu Akbar. Kadang cenah anu bolong keneh oge, anu bolong dibawa. Apa tuh ini anu nerok hidung? Ya, soe nya nerok hidung. Geus laporan eta wungkul. Hah? Laporan eta wungkul. Cangcut. Astagfirullahaladzim. Mang Udang teh kade teh lapor teh nu leungit cangcut lain. Ya, urang ka dieu teh laporan leungit cangcut. Urang dieu Heeh. cek urang Ya. ada informasi di si Heeh. Ucup si Rongsok. Si Ucup. Si Ucup goblok. Heeh, si Ucup lah. Ya, Heh. geus bisa teu percaya mah nya. Heeh. Ya, masih Ucup lagi. Anu bener aku mah. Oh, ya lah. Masih Nah. ini kalau sih kieu. Nasib Bener ya teh, maneh laporan ke Mang Udang. laporan naon? Cenah loba nu leungit cangcut. Leungit cangcut. Heeh. Nah, teh apana naon cek salah leungit cangcut. Mang Udang bieu laporan, hansip keur di pos ronda. Laporan cenah. Nah, aing teh leungit cangcut. Bener ya laporan teh bener. Hah? Allahu Akbar. Nya sok we tanyakeun. Bisa teu percaya ka urang ieu mah. Asup ieu teh kumaha? Aing mera teu ngomongkeun. Leungit cangcut. Nah, cuk. Eta coba imah lu leungit cangcutna sok banyak anjing pantesan hansip. Aing mah teh lagi cangcut bro. Aing lagi cangcut aing teh. Yo, syekh pulang kumaha aing goblok. Pulang ka syekh teh. Anu keur bikin ka si hansip anjing. Kumaha maneh ngomong naon ya ke Mang Udang? Aing mah teh ngomong naon cai aing mah di dieu keur sorangan teh ngobrol jeung alam. Cai aduh ya aing gider mitu menang-menang. Nah, jadi teh cicing tungguan jeung. Anjing, sing aing goblok. Si Ucup menang rongsok loba ieu mah. Aya beulieun an duitna Allah, ngarti? Oh. Siapa emang tetangga maneh? Anjing goblok geus. Oke nya si Ucup aya. Set si Ucup mah teu payu rongsokna, uang nu ngajual teu meunang duit. Nya eta kudu kitu nya si tetangga mah ku sini. Anjing goblok deh si anjing. Bro, Haji. Ojo. Anjing dah. Lamun aing ini. Hai, anjing dah aing karena saat ieu. Del. Kemana mau sepeda? Aing di tukang. Yo, Mang, titip sepeda. Siap, Cil. Aing asal kieu lah sakedeung. Nitip Siap. Beres, Cil. Masa lu mati udah lah. Aing bawa kali. Anjing Breman. Rongsok tuh. Ah, kerkeu cup ya. Kayak maneh cup. Ieu urang ngajual sepeda. Si goblok pernah teh nanya tadi teh, ngajual rongsok moal. Besok sabaraha eta? Ayo maneh anjing. Ya.
Ulah murah-murah teh atuh sia teh nawar teh. Lieur anjing ngomong jeung kieu mah. Sepedana dijual sabaraha eta? Ya, dengekeun Ucup. Sanajan ieu rong sok heuh. Sing atuh harga ku sia. Pira ku 25.000 nu kieu patut. Oh no. Hargakeun ge acan. Sabaraha cek aing teh ieu sabaraha? Hah? Sabaraha ieu dijualna cek aing teh. Goblok. Aing mane wanita ke kieu hijian ieu. Lieur anjing ngomong jeung kieu mah. Ya, Cup, kudu jujur mah aing mah. Demi teman aing ieu. Ieu sepeda nu si Acil. Ka urang pangitakeun ngajual. Oh, sabaraha goblok? Lain demi teman. Dijual sabaraha? Ah, itu mutak tadi sia teh. Sok, satu mah. Aing. Seratus dah. Nah, langsung ya. Sing awet sepedana. Oh, siap. Rongsok. Meres kucing mah aing. Mana sepeda? Hah? Sepeda aing ngamakeun. Naon sih? Sepeda. Oh, sepeda kieu. Yuk lagi aing. Yuk. Jangan bilang itu Cil. Masalah itu mah budeg. Permasalahan itu mah beres budeg. Nah, ieu Acis kan Cil. Sang ya. Hah? Ditahan ya. Abang empuk lu. Ya, bulu. Sepeda teh budeg dijual kasih Ucup. Alhamdulillah. Tah kaing 100. Masih Ucup mana? Awan 25.000 coba. Sepeda aing di kilo. Hah? Di kilo sepeda aing. Heuh, dijual ku urang kasih Ucup. Tah eta duitna. Bagi bae pamicong mah. Anjing parah. Tah kenapa saya ngasih datang buka beas? Kumaha gitu? Salah deui. Anjing kita. Kita sepeda aing jirat si bebek anjing udah dijual. Ulah mana ceurik. Ulah teh atuh. Babong. Ini